mirip ieu. Duh. Urang teh pengen ka dieu. Naonna? Harul Gunawan. Beungeut. Mirip jeung aing. Jeung Obet mah eleh. Obet naon sih? Kawan malampir. Urang mah mirip. Beungeut mirip. Mata mirip. Bibir. Oh no. Bibir aing beda anjing. Tapi kelak segana anu can beda teh cuma iya kaos. Berarti orang kudu beli kaos yo supaya mirip Sarul Gunawan supaya si Neng bisa bogo kawin. Aduh. Oh no. Aduh. Tapi kumanya caranya nya? Urang kan duit urang. Wah. Aduh. Pergawean naon kumaha carana nya supaya urang mirip Sarul Gunawan pisan ye. Aduh. Ya, apes, budak apes. Ya. Kemana? Bener, turun. Turun. Oh. Aduh. Aduh bener. Kalau ieu pipit mana? Hah? Iya piping pun. Iya pipit. Tiba teh air mah selender. Bener yo. Ayo cecok. Beneran yo. Ja. Sebrayu coy. Oh udah ayo wo. Lu bener. Oh. No. Mana? Ini baru bener. Oh, jangan gitu, ha. Nah, ulah curi. Oh. Gus bungut kawas non. Balik. Oh no. Kunaon dong? Kusaha? Di kunaon? Enggak kayak kumaha Obet ya katanya, otong babenya. Bapak kami ya. Babenya. Mana tadi menang di mana? Tadi aya budak anu ceurik tuh, cenah duitnya di Kompas kumana? Itu mang, tadi Kompas mang. Ulah sok kitu karunya ya budak eta teh can usaha masih meta kene ka kolot teh kunaon di penta eta menang sabaraha coba nempo. Coba nempo menang di sabaraha coba. Ya ampun, aing mau ngadeg kunaon sabaraha? 500. Ya ampun guys, bagi dua ka dieu. Bagi dua ka dikeun, separo ewang. Nyala separuh lobaan titinya mang. Geus lah, tah leuwih saeutik urang mah adil jeung babaturan teh. Ya, unta ada keticak. Terus kumaha. Uwi teh hayang boga kawas Sarul Gunawan. Tapi nya ieu kawas teh pake kaos Abe Guru Dudum masih. Mana mah teh bisa maca nu kitu wae teh. Lain marak durudum lain. Abu Jurudum. Nu bujurudum aran kaos mah urang oge kudu hayang kawas nu kieu urang boga urang hayang ka awewe ieu euy. Tah iya nya. Kunaon mana seuri kunaon? masih laku. Yo boro-boro ieu nini oge teu daekeun ka dieu. Komo ieu geulis tinggal itu your milik minat lain minat belaon milek make D-nya Your main your Stealer. Bisa baca Inggris. mana Stealer No. your milet Coba kumaha jadi ite mulina di mana kaos abegejurdum teh? nya mah karena saya oge sebenarnya mah butuh itu hayang boga kawas eta teh ka mana urang neangan udang nanyakeun yuk. Oh nyandangan info heula. Heeh mangkana sugan we aya anu nudukeun ka anu ngadamel kaos ieu teh saha anu kitu. Kan kitu bener teh. Ieu udang eta kan yeuh.
Ayo. Macak urang ulawak karusu nanyakeun heula ka urang dieu. Sugan we aya anu wawuheun. Ada urang ulah kali dede nanyakeun. Makanya ya jadi jelema ulah sok medit di jalan taroskeun ka umum supaya jelema anu normal gampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya. Tadi mana nah tadi kaos nek No. Kaos bujur dum. lain bujur dong ada bujur kalau disambut kumut ya guys Tadi sangaranna tadi. sabar dum kumaha sih eta teh Tanya kok mana tuh tadi tanya ke saha ka di teh. ieu tah ai abdi mah ieu tah yur mindek enak sih yur Tadi anu diomongkeun teh. ada cenengnya puntennya abdi bade naroskeun bumina pariki anu sok ngadamelan kaos di mana bumina pariki mohon di lengkong mohon di lengkong No. ayo wakil kasih ali Kok nuhunnya neng abdi di gitu nangan abis ditutun. kurang kabel euy nangan ka ditu ka dieu euy tuh untung tadi aya si neng nya urang nanyakeun di kadinya tuh nanyakeun ieu bumina pariki nya biar mah ieu digalana aduh Oh no! membaca atuh halam atuh euy mun rusuh pasti ieu digana mah ye kaciri sih bumina budak-budakna ieu nya gitu Nang absurdum geus ayeuna oke we ya udang sujukan mah ieu nya mimilikan udang dikatrok ieu tapi bener dah nya budak-budak urang ngadoa Tarun Gunawan. amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain ka mana oon ka dieu anu boga bumi ieu Jawab salam lagi. ka bumina pariki ieu Assalamualaikum. Punten Pak. Ayo. Nah iya lu Pak. Oh iya Aceng Pak. Iya Pak puntennya. Angga Pak. Nami Adi Mang Obet. Iya Mang Aceng rencang Adi. Ya jauh jujuk angga dinanya Adi teh bade naroskeun gitu milarian. Nya eta namina Mun Mang Aceng. mohon Obet. Obet. Dari Milarian nyata Bapak Riki anu boga kaos anu mirip supaya saya mirip Tarun Gunawan ya. Urdum gitu, ada urdum. Mohon tuh Bapak ngerti dia. Aduh ya. Alhamdulillah. Jadi itu kumaha Pak? Salikala. Aduh, bukan maka ulah pariki aduh. Banyak ini mangga. Kira sopan pariki Isin mah. Punten Pak. Tuh, ya coplok deh. Ini biasa nyeri waos, kan? Aduh, tadi kumaha ya. Abdi teh hayang boga kaos kieu. Ceunah ngomongna kaos kieu gagah kawas Sarul Gunawan kan. Oh iya, atuh gagah. Halo. Balik. Mohon ada oge pariki. Keman. Kacamata dibalik ya, make ieu. Ada oge kieu di pariki. Kumaha Mang Obet? Oh yang abdi oge seperti hayang kawas seperti ieu tah. Tah ieu. Mohon kena sahur batur mah cenah Kaosna apa istrina? nya. Paling abdi cenah sahur nama lamun make kaos kieu. Aduh mau bet gagah seperti gata Sida Arjuna. Ganteng. Mun. Ganteng. Mun.
Aduh, Pak Riki yakin bener ya Abi mah ya Pak Riki ya punten ya. Tapi kan jauhnya di situ milarian tuh hoyong pisan tau sih. Sahur nama cenah kina bahana sae, kina ieu sae, geus pokon mah hebat lah. Sumatak Abi jauh di duduk anggang di teang teh pada menemui Riki teh. Riki. Aduh, segan mah yakin. Tapi sabaraha ngomong-ngomong. Asa beranya pangawat lah make mau ngobet mah. Jangan sekondi 2.000 mah. Gaduh artos 8.000 tapi hoyong ngagaduhan kaos gitu. Mohon. Oh nyepuku we nya. Mangga gitu 8.000 mah. Ya pokoknya entang siap-siap teh bayar lah Mang Obet tuh hayang sabaratur dibunyi. Terus kan abi mah domba oge, domba nganggo telase, batur mah telase kanggo bangsa iya abi mah nganggo ya banan tuh. Right? Alhamdulillah ulah siap-siap lah. Teu jeung abi mah terang alamat abinya Mang Obet ya angkat lah terang gitu siapa gitu mohon Obet. Mohon. Saya mau ngobet. Aduh, gagah. Gunawan. Gunawan. Lewat. Ya, mangga diantar ya deh. Nuhun ka Riki ya. Nyo atuh anu sae supaya kualitasnya bagus ya. Disenengi katanya ari kualitasnya bagus mah bisa cenah ieu di Mang Obet buatan Pak Riki cenah. Waduh, hebat cenah nya. Bahanna jahitanana wah bener-bener Pas Sirio. Ya. Sepedana dibawa deh. Jadi kita orang teh menang. Kalem yo, pokoknya lamun kapanggih jelema Kaprek Bapak. pokoknya kudu kapanggih makan sepeda dibawa. Duh, kamu deh. Nah, eta No, 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 no. Iya, Mang, bos, dia tunggu di jero. Di beresan gua sopan maneh. Nyaho teh anakna saha eta? Juga ada kebom, Bang. Ieu mana sade? Kudu mah kumaha adik karunya tak budak tuh kerjori. Bener. Sana mana ieu? Mama. Wah, mamangna. Saluana mamangna Tadi dia. duitnya dibagi dua. Dibagi dua. Mana duitnya mana? Oh, dibeli itu rokok, Pak. Oh, sasa satu. Apaan mulai tambahan ya? Eta. Hai, Pak. Pak, Oh, Pak. Eta cinta Kalau sampai Aluakeun, raya mah abi ka polisi aing mah. Polisi. Hampura ya. Murah, Pak. Hampura we. Mun da lain lebaran aya mah hampura-pura. Ye. Keluarkeun eta dompet keluarkeun. Pak, pakai beli kaos, Pak. Kaos naon? Kaos di Pariki, Patu, di ayam. Lu dulu bohong ieu mah tasna. Sepeda kalau sepeda dijual kok kemarin. Mama tadi. Tadi beli anu ngongkon ban urang mah hanya untuk minta dibagi dua Hanya untuk acan dua kumaha. Apa lain masalah nyanturikan ka budak mah saya mah Teu bisa pokona urang urusan ka polisi ieu. Wah, ieu geus tindak pidana kriminal. Ka polisi deui teh. Bung, Pak. Pak, kumpat ya. Beda maaf. Ya ampun, Urang Pak, hampura. Tapi urang daek ka hampura. mohon. Ka hiji sepeda kudu aya deui. Iya. Atuh, Mang. Eta sepeda uing meuli geus lila. Ka urang kayak enggak bener tuh. Anyar. Anu mantap kurang hirup teh ulah hayang boga pegal, ulah hayang ngumpat-ngumpat siapa tak akhirnya orang tua nanti terima. Ya bagi dua deh mana mah dua atuh banget. Hukum. Bang, udah Sutap. lain syutak. Naon? Syutak. Sautung. Sutap Tetap kumaha? Sulap. Nah, nu kieu tah, amun sulat nu kieu tah. Ieu nu kieu tah. Tuh, ieu kieu. No, 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 no. Benar. Ini dihukum dasar. Pusat. Ayo, 7 kali. 7. Anjing. Salah lagi. Oh iya, jeung ieu lah. Kabeh. Tadi ieu kita asap bugal begal ka batur teh tadi itu akhirna. Bro. Ge, keluar ge. Tuh, tepok. Tadi ake. Loh. Ini turnamen. Aduh, bolong aing mohon. Bolong.
Mang Obed turnamen. Busana turnamen ya tadi nama awal-awalnya gitu. Iya teh bapana anu budak di tadi di Kompas teh teh raoskeun meureun. Da urang macam ngadangar pecin teu raos. Teu dikecapan. Jadi ada jawa nama itanya kena hukuman. Maksud nama kieu tuh si Rio teh tadi ceurik teh gara-gara budak goreng ieu. Apa Pak? Coba teh ajakan ke bos. Teh mah baju absurdum. Oh, Tepan baju aya kawas Asarul Gunawan Pak. Ya mamane hebat pisan abi teh yang seperti kieu. pokoknya mah kudu teranggung jerana pokoknya mah kasih halus yo, baik yo. Tos aing nama damai. Ieu bahasa naon? Tutum. Aceh. Bang Obed ya naon? Oh, mohon absurdu. Bang Obed. Damai ya. Salam heula. Oh, oke. Mohon Obed dibere. Di pasian abi oge. Kameramen. Bagi atuh. Kameramen aya jatuh hiji. Sutradara. Beres toh. Ya, atuh di pasian. Pasian atuh karunya Kameramen. Asik. Kabagian KBW ini teh apa? Mang iya. Garis. Mantap. Subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Apa channel apa? Pika.